Ibu-ibu geus nyarian kue acan. Kang Haji mah geus boga kue nastar, balu petang. Kang Haji mah gamis oge geus menang opat di butik. Warna burgundi, modelna istri orang. Kumaha maneh geus sarariak can. Astagfirullah, geus deket ka lebaran deui geuningan. Ieu loba nu can malaraya kiridit deui. Ceu Haji, Ceu Fitri, Ceu Enur, Ceu Enis, Ceu En, Mak Ijah. Waduh, kudu ditagihan ieu. Tapi kamaran aja mana nya? Nu sararepit. Kiridit, kiridit. Si tadi ulang hilang. Waduh, nyala rumput. Tutut. Kamarana ieu? Itu tidak tiung aja nengsi. Nyumput di dinya. Cak Haji, Cak Haji. Kadieu Cak Haji kadieu. Gara bayar hutang. Ayeuna geus nepi ka lebaran deui can dibayar-bayar eta hutang. Dek nepikeun ka lebaran mana Cak Haji bayar hutang? Dek nepikeun ka lebaran monyet. Eueuh duit tati. Cak Haji mah loba alasan pisan. Tati geus 2 kali nagihkeun Cak Haji. Di tahun kamari jeung tahun ayeuna geus 2 kali lebaran can dibayar-bayar eta baju lebaran anu warga Burundi. Jadi kumaha atuh tati Cak Haji eueuh duitna? Nah jadi Cak Haji anu nanya ka tati kan Cak Haji anu ngahutang, nah Cak Haji oge anu nanya ka tati. Isuk deui we atuh tati. Isuk deui Cak Haji mah ngomong teh. Tati teh capek Cak Haji ngapoe lolompangan nagihan katen Cak Haji. Tulungan atuh tati Cak Haji. Sok, ayeuna sakali ieu ku tati ditulungan, tapi awas lamun itu kan Cak Haji teu mayar. Tati tah ieu bajuna disoek-soek kabeh. Waduh, tutup warungna ge. Canon, Canon, Canon. Digubrak-gubrak kitu mah aya bahan pipis atuh urang. Lah ayo ini kan aya popot kacana. Teuh kan, jadi kaluar ari di gedor mah. Bari lagi dek naon atuh? Make jauh nyumput ka jero. Kan geus sini kaya tati dek tagihan. Bayar lah hutangna. Ulah jauh nyumput ka jero. Emang hutang urang sabaraha deui tapi hutang Cek Enut 200.000 deui. Beus hubung Cek Enut umat ditagih nyumput jadi 300.000 deui. Nah jadi loba tati kan hutangna ge 200.000 deui. Teu bisa kitu. Kan Cek Enut nyumput wae. Da tati teh capek nagihan teh ari ayo wae nyumput mah. Tati kewe da pira oge hutangna 200.000 deui. Teu bisa kitu. Nya anggar we kudu dibayar. Lain mung mayar tapi ke warung urangna sepi jeung loba nu nganjuk. Can menang duit. Alah, loba pisan alasan pira oge 200.000 hutangna oge. Tapi teu bisa mayar, ulah gara-gara hutang 200.000 ayeuna hubungan tati jeung Cek Nur retak. Walaupun Cek Nur tetangga tati, tapi oma tong poho bayar hutang isuk. Nya tati. Awasnya Cek Nur isuk. Nya tati. Ayeuna tati udah nagih kata Cek Nur. Kira-kira Cek Nur aya di imah? Aya. Si Nur kurang kaya. Canis, kiridit. Ampun, masa kali-kali deui. Ieu geus beas, jajan budak eueuh, beas. Ayo. Kumaha deui atuh jajan budak lapareun yang dahar. Waduh. Matulus tapi nagih hutang teh. Sedih pisan hidup Canis mah. Menyedihkan. Matulus